DJ Sunda Beats, goyang santai deui. DJ Sunda Beats, goyang santai deui. Tok 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 emang abdi terang aya di jero. Panto di kuncian, lampu di pareupan.
DJ Sunda Beats. Urang nyarita deui realita anak muda. Anak muda nu aktif di media sosial. Hey, HP mahal cicilan, feed estetik unggal peting, tapi dapur mah sepi. Selfie unggah unggal jam, caption hirup siga tajir pisan. Followers nepi ka ribuan, asli namah can mayar kontrakan. Live terus neangan gip, sok flexing kopi paling
Fit gesiga selebgram. Hudang isuk lain sikat huntu, nu di palu rumah tripod heula. Muka jandela pura-pura sibuk, padahal mah can mandi kenehnya. Kopi saset dijieun estetik, captionna morning positif. Padahal utang acan kabayar, tapi fit kudu tetep aktif. Sok ngomong kejar mimpi, padahal sare jam 3 peting. Scroll TikTok nepi ka subuh, isukna telat gawe deui. Ngonten dulu gawe mah engke, nu penting viral heula euy. Like komen dikejar terus, duit mah can jelas asupna iraha. Ngonten dulu gawe mah engke, joget-joget unggal poe, indung ngomel di dapur HP we, nu di pacaran. Sora jedak jeduk full bass, tetangga nepi ka teu sare. Live sajam hadiahna aci, tapi gaya siga artis TV. Filter muka mulus kinclong, pas papanggih beda jeung online. Netizen ngomong idola aing, aslina mah can mayar galon. Zaman ayeuna sagalana konten, dahar sare nepi ka cerik. Nu penting FYP unggal peting, sanajan dompet keur kritis. 3, 2, pasen action. Senyum online paling manis, pas live rengse langsung nanya, "Mak, sanggu aya acan?"